Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng abdi Adelia Fuji Prastika nu bisa dipanggil Adel. Abdi teh di kelas 12 MIPA 5. Dina ieu video abdi bade ngajelaskeun hiji materi nyaeta tentang biantara. Naon sih biantara teh? Biantara nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Rupa-rupa biantara. Biantara teh dibagi jadi genep rupa. Nu kahiji biantara bubuka acara. Kadua biantara pangarahan. Katilu biantara peresmian. Kaopat biantara laporan. Kalima biantara sambutan. Yang kagenep biantara pertanggungjawaban. Basa anu digunakeun dina biantara teh kedah gampang karti ku balarea atawa komunikatif, serta ditepikeun kedah sopan jeung handap asor. Struktur biantara nu kahiji teh nyaeta bubuka. Dina bubuka teh aya salam bubuka, sapaan, ucapan syukur, jeung tujuan biantara. Nu kadua nyaeta eusi. Eusina kudu luyu jeung acara. Nu katilu teh nyaeta panutup. Dina panutup teh aya pangharepan atawa harapan. Selain eta teh aya panghampura atawa permintaan maaf. Aya oge panghanturan nuhun nyaeta terima kasih jeung nu terakhir teh salam panutup. Sakian penjelasan ti abdi, kurang lebihna kedah dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.